Bohai, tas di mana mana? Tas meuli ieu kopi, Cik. Mana keur naon sorangan we? Nya kieu we keur ngadaweung. Tadi nyipangna bohai panah. Nyipang heula urang meni panas, Cik. Ngilu dieu heula nya. Meni paramat ka, Cik? Oh, panas banget. Urang tos meuli kopi, Bang, hayang ngopi. Uga da ngopi marulu lalaki teh. Nya biasa lalaki mah mun geus kos kitu etana lalaki mah hayang ngopi, hayang udud we. Oh, pidud-pidud di usaha henteu. Ada sorangan kenaon? Ih, tadi teh aya suara si Adel. Teh, urang keluar teh, maena mangkat ka ditu. Di goroannya teu kadengeun. Lain aya urang sugan teh nyopet cangcut gitu, dicangcut urang ngaleungit wae. Si Adel lagi cangcut bener. Heeh. Urang ngaleungit nampu. wae. Iya, urang nampu. Si Adel jigana teh nyokot cangcut maneh meureun tadi da. Kitu teh nyabakan ieu seusehan maneh popoyan maneh dicabakan dicokot sia. Heeh eta. Bener. Tadi kata bos orang mainan nyabak gitu teh nyabak popoyan, tapi orang Sunda teh nyabak cangcut. Lain, tapi aya mah teu leungit, emang lagi bohai. Lagi kan nuker kamari jeung kamarina leungit anu alalanyar. Oh, tapi tadi geus ada tadi mah eueun gitu. Eueuh, tapi urang mantap henteu curigana mah ada eueuh nu leungit cek urang. Ih, tapi bener. Tadi manehna kitu teh cabak cibi kana seuseun maneh popoyan maneh, Cik. Bener. Heueuh. Bener urang tanyakan kali turun dag ah. Sungan teh boleh cangcut acan si Adel. Nya. Tayang lah kan itu, Cik. Tayang berarti lain sehujan emang bener mah si Adel. Heeh, nya urang eta mun kita mah tayang kan suka imahna sugan tanyakeun ka mana sugan Aya ka mana sih mau milu ngadag-dag. Yang kira urang gampang urang ya rek mere kopi heula baang nya. Tuh, 6. Tanya urang bedanya sih. Urang rek. Urang rek. Ada itu, bisa diguna-guna maneh. Urang rek sadar. Pinya, cai orang baliknya, panas teh. Atuh 6 urang rek kasih Adel. Oh, urang teh sabar teh. Ayo. Dengan nyara rampun, nyono kitu di wae, uga dan pisan. Ninitan meuli kopi, angger we nu kitu dicocok. Yang mana atuh kita beli kopi lila banget. Kopi kelaparan deui ieu eta. Oh, nyangaran-ngaran awe mah ya ka warung, amplop jeung tah mun mobil heura. Urang tadi amplop jeung cicit. Terus Ya, cicit cenah campur na, leungit wae. misal di bangsa cici anu beukieun film kalau kita. Wah, nyaman geuting pajarkeun kayak disang pake naon teh cicit ieu dan beunang. Ngarang eta ngaran urang. Lain ngarang heueuh, ku si Adel dicokot cangkutna. Tadi gigieun aya si Adel cenah liwat kadinya. Terus kurang katempo. Si Adel keur nyekalan eta. Ada satu naon tang di kopetan. Ya sudah tuh bukan cangcut si Adel. Bukan cangcut tak kebeuli meureun. Dari wacang situ si cici. Oh, dari laku mah sih mah teh ieu meureun ah. Boleh jeung kopi deh. Eta beli kopi ngan biji. Nya loba bae enggak kawin kopi cilang aus ada meuli cai ah. Bari teh sore ngopi deui. Apa berarti yang itu nih kopinya kedengarnya. Dede, udah dulu ya neneknya ya. Ya, dan nenek sama mama ya. Ngandang heula. Si dedenya mau ngandang heula. Ya, di sini ya sama ikan ya. Ini ya biar adem. Panas misalkan nggak boleh susu ini teh ya susu ya Lila banget meuli susu teh. Ya, tah. Kan nyukeun atuh tadi tuh. kuwi kan wae malah Ya minum teh akan kerja di suku, Del. ya tuh tinggal ini kan ya meni ini tahu macam minum ongko nih teh meli ongko nyukur ongko ampun dah aku gak kawas di sini ini teh mengi bang harcai siri suku tanawan siri suku
Susu ya. Nah. Susu yang bakatnya. Dikulin. Siapa yang ngaladog wae deh meuli teu betah pisan di imah. Adel. Oh, cerek naon. Pegorokan wae nilarewas dah. Arek naon sih? Aing nanya ka sia. Tanya naon. Sia nyokot cangcut aingnya. Atau hidang sih berapa nyokot-nyokot cangcut batur tuh tadi turun di loba. Iya. Oh, tadi sia ka imah aing kata. Ye, urang teh meuli susu tadi, urang teh kayak ngajakan ngopi ka maneh. Urang kayak maneh ke tengah-tengah we jelema. Popoean maneh mah uragan, urang di pulungan da besi mareran. Mending nganuding urang nyata cangcut maneh. Oh, nyari cangcut aing laleungitan wae Adel. Oh, urang mah berak urang jauh-jauh nyata cangcut maneh ka beuleuk kana cangcut ge, cangcut tibang 10.000 tilu. Iya, cak si Bohai cenah maneh nu nyokot cangcut Ah, si urang. boy denge wae maneh mah. Oh, si Bohai ngebohong. Ya bohong, rek naon cangcut dicopet. Ye. Ah, tapi aing teu percaya aing cegeh hayang ningali Tante jadi pakai ini di keranjangan ya. Iya nya, dipakainya. Jadi nanti aku asa. Iya, Buruk ada mana beda tuh awak mah gede orang mah leutik tuh. Tidak mah kita eta cerita heuh ajigana teh. Kata si Cici tetap percaya. Ya, sugan harus mana ada muat si Bohai. Oh, piraku si Oh, jangan Bohai. tahu gedena. Gedena. Ayo orang berbor menglogor bermakai cangcut maneh mah. Tapi aing teu percaya deh. Ih, dicat tuh. Cangcut maneh naon warna naon. Oren. Warna cangcut berwarna jual cangcut pasti juga heuleuh. Urang mah cangcut mah ya hejo, koneng beureum. Orang-orang emang buah. Lain jaga mahal cangcut Coba, aing mah. kata nyepat cacing batur. Orang tuh kabar duit, orang kabelikan ya, ketemu tata. Tahu, si Bohan percaya wae rupna. Goblok banget, ditah wae aing. Apanya? Apa si Bohanya ieu teh nu nyokot ieu aing cangcut aing. Pura-pura namanya nyalahkeun si Adel. Aing kira ada curiga ke si Bohai ge. Ah, buah-buah heueuh. Ah. Bohai, Naon nasi terus sae. si Adel teu nyokot anu urang da si Adel mah awakna ge leutik. Maneh meureun nya anu awakna sarua jeung urang gede nyokot cangcut urang. Nah, mah minta urang nyoba cangcut maneh. Cak si Adel ge cenah maneh. Ah, Ieu cangcut maneh nu model kumaha heula, urang mah cangcut ieu antara make cangcut kitu, urang mah cangcut nu hurung make remote, mau nyoba. urang mah ya cangcut urang mah aya rumbe-rumbean geuningan, halus okat artis. Oh, urang antara make rombe-rombe urang mah, komo nu cangcut nu nyelap di nu bawah hungkul mah urang antara make nyelap. Aing mah atuh cangcut aing ka mana? Geus kajen boy ah. Ieu da Yeun teu nyokot wae mah. sugan urang nempo si Ade lah nu nyopet meureun. Ah, aing jadi ngabingungkeun. Cak si Adel sia, cak sia si Adel. Geus akeun aing teh meuli Ieu deui. teh heula sugan aya nu sirik ka maneh, Ci. Nya peda aing jadi artis sebenarnya. Mana jadi artis sugan teh pake tumbal, pake naon gitu tah supaya mainna laku apa make maneh teu laku deui. Oh, peda aing jadi artis tenar meureun nya. Aing jeung naon nyopetan cangcut begitu ya, cangcut mah ralus. Geus kajen bohai ah aing teh meuli deui ah. Mang cangcut ah malah ieu. Amit-amit aya nu kitu artis, lagi cangcut jangkeun batur.